gede na aing boga kalung ieu ya. Jadi aing boga kekuatan ayeuna. Kan syaratnya nggak dibawa ngising doang gitu ya. Mun sampai ka dibawa ngising ya, kekuatan aing leungit deui. Kudu jaga baik-baik aing namanya. Nyaduk heula ieu mah ya. Lahangan heula penting ieu mah ya. Bisnis palangkakan sorangan wae. Kudu ngarekrut rekan ieu mah ya. Ieu mangsa aing ya. Wah, sarang hiji ya. Nyaduk ieu. Gila amat ieu. Jadi aing gitu. Mantap. Keluar oge aing. Genah. Beres ya aing ngaduknya. Genah ya. Aing gak maju. Bagong teh. Aduh, aing tuh digusing tadi pantangan anak padua dibawa ngising. Aduh, kacau aing. Bisa leungit kekuatan aing ieu mah. Wah, ripuh ya sorangan wae ya. Kudu yang rekan nih mah ya. Kopi dak rokona ayo puntung udahlah ternyata lah puntungnya lah lumayan murah deh nah dak kebetulan aing ke mana nya nenganan lewat ke dia woi bos ke dia Kebeneran, ya. woi ke dia diuk Oke. pasti mana pak Biasa. guys nengan yelin nengan lu Dengan pusing orang mau kopi dia ya geus kieu dengan tuh warna korokona acan tar apa tuh Guys, ya enak milu bisnis we jeung aing. bisnis naon pak Bisnis we ayo. bener ya Bener. atau ayo pak datang aja kan bisnis naon sih sebenarnya Bisnis. Karena mah geus we urang bisnis palangkakan gitu. pas tuh udah bisnis pala kan kumaha eta Urang geus amun aya awewe urang culik gitu. itu doang Heeh. atuh aing semangat aing kenal we mah ayo udah berangkat dah Ayo siap. oke lah aduh kan menang dua Nang dua. baraha deui Dua deh. oke lah semangat aing Siap. Mantep cuaca ya, cara angkieu ya. Ngebolang gitu aing. Duh, panas poe kieu. Nyantai netangkalan ieu mah ya. Jadah teh doa aing ragag.
mencurigakan amat ya. Aing kudu laporan ke si Jawara Caduk ya. Jadah teh keur membeur aing jeblah nabrak ketangkalan deh ieu mah. Ada teh siap tangan aing wae deh. Wah. Arja labuh deui aing. Kunaon sih kasus siapa amat? Anu diculik. Di mana? Gitu. Udah awewe. Aduh, ayo buru-buru berangkat. Capek oge ya. Kalau warga tuh keluaran uang capek ya Aing lompatan sabenerna mah ieu teh. Tadi aing ngising, kekuatan aing jadi leungit. Terus kudu kumaha urang? Ayeuna mah geus kieu wae, urang kumpulkeun barudak, urang bersatu ayeuna mah. Ayo. Berantas eta si kasus naon? Palangkakan. Palangkakan, heuh. Geus ayeuna mah. Ayo udah berangkat. Ayo kumpulkeun berangkat. barudak. Nu Ella dipoles ya. Ayo, Oke. kasih aing yang Manuel. Tuh baru udah saya tangkeun. Heh, ngumpul. Wayahna ya urang ayeuna boga tugas ya. Tugas naon ya? naon ya, Wak? Juga nih amat. Jadi kieu ya. Ayeuna urang arek ngabrantas palangkakan. Ayeuna sia kudu ngararumpul kabeh urang bersatu kabeh ayeuna jeung ngebrantas palangkakan ya. Enggak sih ayeuna ngajalajar heula kabehan ayeuna kabeh. Ieu ku yang dijelaskeun ayeuna. Demi kelancaran pemberantasan kasus palangkakan ieu ngaran sararia ku aing digararanti ayeuna kabeh make ngaran samaran. Ngalarti teh sia. Jadi ngaran samaran maraneh teh nya sia si Koko, sia si Robet, sia si Kana, sia si Cangcut. Pirah ku ngaran aing si Cang ganteng-ganteng kieu nya aduh. Aing Geus we sia tarimakeun demi kebaikan bersama ieu teh. aing ge paling terimakeun. Berangkat. Kek. Asa nu kurang amat ieu. Tadi mau opatan ayeuna jadi tiluan kieu. Ka mana hiji deui? Tadi titah melita rahasia lah main aku indungna ka ditu ka warung. Duh, kumahanya ieu? Kumaha ieu tuh tiluan mah. Nah, eta teh budak tah. Heh, Beng. Samilu jeung aing nya. Weh, bro. Sarek milu mah ngagabung jeung aing. Kira-kira aik naon ya? Pokona mah urang ngabrantas palangkakan ayeuna mah geus milu sia jeung aing hayu. Ayo siap dah berangkat enak keneh. Itu udah. Ah, sia tempat ke mana sia? Ayo siap. Mesti mana? Ya Surya. Action, Jadi ngaran samaran. action, Jadi ngaran cut, action. Jadi ngaran ngaran maneh teh. Lala, Samaran salaria teh nya. Alah. Teh nya. Mararane. action. Lumpang. Kadi itu lumpang nalok. Makana orang kadi ya ge, abeh belok kadi itu.
Ayo siap udah berangkat. Ayo nih. Can.